Jal. Kareselnya jadi jomblo kieu. Yang mana ge enggak we kieu. Kabogoh teu boga. Jalnya, coba orang geus gawe. Pasti mau kieu awe ge pasti narempel ya ka urang Geus nasib, ieu mah mana ge urang jadi jomblo kieu teh. Kumaha deui atuh. Tuh kan. Sia ngomong wae ku naon jet. Buat aing. Ngalamun aing. Siapa ngalamun wae kenyataan moal pandeh. Aing keur ngalamun lamun aing geus merit kumaha nya? Genah sih ge nanya. Ih bahagia teh ya. Dah siapa ngalamun tadi ngono henteu ya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong merit, lamun anak aing geus kuliah meureun namanya. Parah sia. Sarua anak aing bisa jadi geus SMA nya euna. Sejadi ya mana kayaknya, sejadi ya mana gitu. Sia anak keur meritna. Belum sih. Dut, anak sia mun hirup enak aya baraha. Teka hitung meureun kamar mandi, pojokan loba lah pokona mah. Hitung. Iya di kamar mandi keur naon? Sekira si meritna. Bang, Belum sih, sanu merit. sih. Ngarang naon sih? Belum sih. Ampun yang ngomong itu nerap tadinya. Ampun geuleuh sih mah deh. Geus lah aing rek warung balik beli sabun aing mah. Aing itu biji sia. Siap. Awas ya poho. Oh, ngerti aing. Nah, Aing geus dijidut merekitnya. Iya, gus. parah sih dia aing PA tarap. Ada sih gadut iya. Gun.